Ini parah nih. Aing masuk biak pisan bensina, aing pisan bensinan. Bang, minta angin aja sotek. Oh, wah, tah ada yang lagi biak bensina tuh. Ya, Oh, biak pisan bensina. sino aja meuli kembali ke dalam tukang dah tebo. Oh, pan biak bensina itu waras. Pesona. Atuh kumaha aya geus ge. Sukaan aya nomor dispurit aing meuli bensina. Mau lihat aing meuli mau minta. Beak, bensina deuleu ya bisa atuh percaya mah ya bisa aing pajarkeun berwit tuh deuleu tuh biak pisan tuh. Tuh. Ayo sotek paling papan. Beak hirup. Sian atuh mau beli bensin. Minta kabar beli bensin mesin acan. Lagi aing butuh angin sawetik. Saletik betulna, jangan selang atuh sok. Tahu berarti besaran tuh bang. Langsung aja tadi tah. Langsung kalau mau minta. Sok. Bawa sok atuh. Sok. Ayo ya. Nah, ini kumasuk ke aing bang. Tadi buat. Pancek sia butuh angin saletiknya kompresor beak yang tidak bujur aing wae. Surat erang. Brek. Bang, Yo, bang ngalongok di enjoy eta teh gering. gitu. Mending ku duit, mending ku dahareun gitu. Udah harun atuh barunya bisa kenal. Bang meuli kula juga doang. Dahareun apa naon bang? Atuh meuli roti naon bae dik. Kalau udah kemana bisa? Tah, 40 ribuan. Kurang kapan idenya? Oh, Alah, si burik bener gitu roti unggul lah, tin wae. Oh, aing geus kieu. Weh, ya. Mau naon eta? iya ku ayo. Oke, mana bohong? Nyebutkeun baju ayo kue teh eta. Cek Kodin. Hiji tak cepet ngoyok meuli. Kalau ngomong cenah. Astagfirullah. Mana Kodin? Ya, kehet. Sia teh tikeun diajar kehet biar puasa. Bukan ngoyok di kita. Sia tiketik diajar Kodin kehet. Ya, ai kreutik mah ya ulangi baheula diajar bener buat ya ulang ge ya. Puasa seteh. Anu kodina teh lagi kodina. Yung si Maroyo mana Kodin? Di tidak aku mau kita meuli ieu. Wah, iya. Kalongok, kalau gering. Hah? Lu gering kalau gering. Halus ya. Ya, si Maroyo kali mana? Si Maroyo mau dirasa iya udah ketik aja Kodin sudah. Nyaho kan ayo gitu mah. Bang, buat murid yo. Besi murid mah teh rek kalau kepinju. Ndoyong besi ngamu. Ya, mana teh tiknya montong diajar Kodin ya. Bijakeun si Maroyo. Montong ngajar Kodin tuh cek aing gitu nya. Sekolot kayak ada gitu nya. Bae teuing aing make bejak ngang doyong kah? Nasi burik lila-lila teuing si kayak meuli amis teh nya. Aduh, aing ngebudik manten kalah kaget. Kayak lila-lila teuing coba. Bang, apa sih aing apa tunggu aing? Napas kumaha kaen mana rotina? Tadi aing memanggil janji mengudang. Kakak musingkeun cai kakak disita bareng aing. Aing. Disita kumaha burik? Pan roti kayak jeung ngalong pinju. Ano ka bang, kakak disangka Godin. Sarua jeung ngomong pinju. Kakak sudah coba bejak ngang doyong cenah. Urang ngajarkeun Godin cenah. Ah, si budak si goblok yang ada masalah nam jeung aing Oh, sampai. nah, nurut atuh dah. Aji si kehet ieu dahareun kuehnya ieu kieu patut robol we kalah. Kau nu dirasa kuat, sia aing nu kering. Napa disita ieu? Yo, kehet. Sia teh geus kolot kehet. Cik si burik teh pokokna sing bawe ku sia lain. Ya jeung ngomong pinju ini. Dia kalau ka Godin sia mah. Ieu teh kaget ieu tah. Jeung ngalongok nu gering pinju gering. Aduh ya Allah. Maneh di mah binju Godina. Mau balik. Ayo, udah. No. Ya, baik beri kawali sana di alun-alun sia kilu mah. Yuk, matakan yuk. Motor aing teh rusak yuk. Aing bingung. Mesinna mau ngeburudul. Barek bukber di kawali di alun-alun kana motor sia mah. Mata aing teh ngojek ayeuna teh aing teh. Ih, sia. Oke, cuma gitu bulan Ramadan. Mana kilu mah? Bulan motor rusak. Bang Doy, hayu atuh, ini udah mau maghrib. Sorak tongeret udah disada ieu teh. Justru eta Mang Jek, motor uih rusak. Teh buka hayu ka Tamsur. Mang Jek, ka mana? Rep ka mana? Reka Tamsur budak. Ditanya teh. Udah ya, udah tuh ngomong-ngomong, kok aing ditanya? Sian budak mah kunyuk. Sidik motor aing tuh waras. Jadi pernah aing ngojek. Ge Mang Doy, loba omong. Ayo Mang Doy kayak unggul. Arif, Aji. Arif, siapa Arif? Ma.
balik aja ke budak mah ditamsurnya kali organ.